Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has seja ngadugikeun deui hiji carios pondok basa Sunda yasana Kang Bangbang Radianto kalayan judul Aki Comot. Wilujeng ngaraoskeun nyangakeun kasepuhan geus puluhan tahun ninggalkeun lembur hirup bumen-bumen di pangumbaraan nepi ka dipaparin jodoh tur anak incu. Kalan-kalan hati leutik mah norweco hayang balik dempel lembur di kewari geus kaleb kena proyek jati gede. Tapi teu matak mugakeun niat hayang ka lembur. Kung si eta oge saban lebaran mulang ukur manjangkeun silaturahim boh jeung dulur pon kitu deui babaturan mangsa keur leutik keneh. Beuteuk ku hanteu corojoy hayang ka lembur. Kabeneran isukan poe pere. Ya, katinggal ku ibu mah bangun nu aya di pikiran. Pamajikan tumanya meureun bisi gering boh aya bancang pekeuh. Nya ku hayang kalembur ieu teh barileng deui ngumbar lamunan. Nya antur we atuh ku si Jalu kana motor da paling oge 3 atau 4 jam. Pamajikan nyendekeun. Hoream mangkukna oge tibang hayang reueuh ngopi oge mamprung we. Ras ingat harita basa kalembur dijajab ku budak. Meureun muru waktu kitu teh we teu rine. Diantar ku si awe atuh ya make mobil meh teu kahujanan di jalan. Dewi anak panggedena geus rumah tangga mairan. Keun we rekana beus mungkas paguneman. Nya atuh ya salam kanu di lembur. Ibu mah moal bisa maturan. Kituna teh leos ka pangkeng meresan baju keur salila di lembur. Bade sabaraha dinten di lembur teh ya. Pamajikan nyelengkeung ti pangkeng. Paling oge 2 poe, minggu oge balik deui. Dijawab bari muru kanu nanya. Teu loba babawaan da ukur meakeun kapanasaran. Sanggeus rengse beberes goledag ngagoler dina dipan rep teu inget di bumi alam tibra teu ngimpi-ngimpi acan. Lilir-lilir mireng tahrim
Leos kacai bebersih. Bada salat subuh saged rek mulangkeun panunungan ka lembur. Sanggeus amit kanu di imah biur muru terminal dijajab ku si bungsu. Mangsa meletek panon poe nepi ka terminal. Bekasi, Bekasi. Bandung, Bandung. Sumedang, Sumedang. Cenah awor jeung gumuruhna pangeusi terminal. Pade ngabujeng ka mana, Pak? Calo angkutan naranyakeun tujuan. Ke Sumedang. Bari luak liek nitenan bus jurusan Sumedang. Palih dia ang. Cek hiji lalaki ngora keneh make seragam trayek busna. Geus dumuk mah kalacat naek muru kursi nu sakirana tumanina. Tukung silila geleuyeng bus maju. Teu jiga baheula kudu nungguan pinuh heula karek mangkat. Sajajalan maperhate anu galecok. Rumasa ngalambar nebrak bari nyaliwang saking antang di pepende galindeng wanci nu nyamuni turbuni. Imeu ti deheus ti mimiti ngalalakon ninggalkeun lembur matuh banjar karang pamidangan. Mentasan juru waktu nundung ujub jeung takabur. Bacaeun satungtung umur kumelar jroning ngaji diri. Salaku wahluk anu cenah leuwih ti sagalana. Karcis naang kenek namprak ning awis teu awis ang da tos biasa pokna nampanan duit. Nama penumpang 200 ke prokes jadi kontrol di saban terminal nguriling. Jigana dugi ka Sumedang oge sonten ka Cikampek Purwakarta ti Bandung ngalangkungan puncak tiasa daetang waktuna. Cenah mikeun karcis. Oh, pantes ari kitu nama teu mahal mun dipapandekeun lamparna sorangan tug nepi ka nu dituju. Gap karcis tampanan red kasabudeureun panumpang ukur aya 5an. Lang deui pipikiran ngagupayan mangsa keleutik. Boga bala dosa ihron teh ukur tiluan. Diding, dudung, jeung kuring nu katelahna dadang. Malah dudung mah geus teu aya di kieuna. Sedengkeun nu kasebutna wani ngumbara mah iwal ti kuring. Sabenerna lain ku hayang lunta ti lembur teh. Mangsa nu jadi bapa geus tiladunja umur welasan tahun tamat SMP oge aya nu karunyaeun naruskeun sakola di Tangerang. Kapi bibi nu ngampihan nepi ka jucung sakola laju menang pakasaban. Amprok kang jodoh nu jadi pamajikan nepi ka dibere kepercayaan ku Allah boga anak incu. Alhamdulillah nasibna teu jiga bapana baheula sagala hese. Hirup ancele-encele di nini di bibi teu netep jiga di batur. Hirup netepan di hiji suhunan rumah tangga nu jejeg. Hiji mangsa balik sakola berobat diding jeung dudung lolompatan meh ngadupak awak. Kunaon cia teh jiga anu dudak jurig? Ayo akeh habladang. Pokna meh bareng renghap jiga nu capek. Ukur mesem. Heueuh da akeh habla pangawakanana kuru kulit geus peot huntu ompong pipi kemung. Make kopeas juga sikabayan. Mun nompo barudak teh leungeun kenca dikatukangkeun nu katuhu dikahareupeun jiga nu rek nyomot beungeut. Bari jeung sok ngaheheh nembongkeun huntu ompongna. Ninggang di jalma nu anyar panggih mah teu saeutik nyebut nu kurang saeundan.
Nah teh sieun ku kitu deul aing. Saking ku kesel ka nuduaan lain urun kalah beuki tararik lompatna teh nolih deui. Teu kanyahoan jebulna aki habla geus nyampak hareupeun. Leungeun katuhu jiga nu rek nyomot beungeut. Ukur ngajengjen rumasa sieun kacida. Geus kitu mah leos manehna ngaleos meureun pedah nampun deuheureyan cicing wae. Kuatan oi cenah bari ngaleos nguru ka imahna. Remen kituna teh nepi ka hiji mangsa mah panasaran dituturkeun ka imahnana. Pernahna ditungtung lembur kahalangan dapur awi. Geus teu boga sanak kulawarga hirup estu nyorangan. Manggi dahar oge mun kaparangan aya pangeus lembur nu kaparengan ka sawah mamawa kadaharan. Boh sangu pon kitu deui bebeutian. Imah panggung bilik. Mun rekna tamu kudu nete golodog karek nincak palupuh. Di pipir aya pancuran wagolontor herang ngeusian balung leutik sabudeureunana kebon awi. Matak tumalinah pangeusina jiga harita aki-aki teh keur melenyun udu daun kawung bari diuk dina golodog. Assalamualaikum. Kuring uruk salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gugupai ngahehe terus leungeuna jiga nu rek nyamot. Kajieu mohon ki gek diuk gigireunana. Ki uing rek nanya. Muka obrolan bari tetep hate leutik mah sieun keneh. Syok serbung haseup kaluar tina baham jeung irung. Ari aki teu ambak sok dilandih jalma kurang hidang. Teu kudu ambak kela. Kituna teh jeung cengkat leos ka jero tilila ngurunyung deui bari mawa cangkir eusi cai. Ieu naon? Cai dina cangkir. Ari ieu naon? Nembongkeun nu dikeupel mululgan. Pruk uyah dikana cangkirkeun. Ukur ngahulang, nah rek sulap atawa naon maksudna? Asaan kumaha rasana? Ngasongkeun cangkir nu geus diauran uyah. Asin ki bari ngelel. Kajieu leos nguru ka sisi balong wur ngawurukeun uyah. Asaan nunjuk ka balong. Teu loba carita dituturutkeun we jiga tadi basa dititah ngasaan cai dina cangkir. Asin? Teu ki. Tah eta teh ngantung harti. Sagala rupa nu katarima ti batur boh nu mangrupa ucapan pon kitu deui tingkah lakuna tarima ku hate nu lampar ulah ku hate nu heureut bakal karasa bedana sabab loba nu nyaah ka urang teu saeutik oge nu geuleuh cecepna. Kituna teh dampaleungeunna tapis pisan ngalinting bako kana daun kawung. Ngan meureun hiji mangsa aki minta tulung. Cekrek ngahurungkeun paneker. Sep nyesep ududna serbung haseupna mumbul. Mangga maksudna kumaha? Penasaran ka nu ucapan minta tulung. Engke mun dina waktuna pangunarkeun ramo aki sangkan teu rapat ciga kieu. Bari nembongkeun ramo nu rapet baris pamatuk entog. Jiga mun sapopoe nyomot beungeut barudak. Iraha ki ke oge aya ilapat ka hidep. Cenah bangun nu ngumaha. Sumedang habis. Kenik geus ngabejaan.
Gebeg korejat laju turun tina beus wanci geus sareupna. Hujan praspris meh lantis dina ketuk jajantung. Sedang gerimis ipis mimiti masihan jalan sorangan. Tongeret ngelet maling reret mere tanggara. Atra najan kehalangan kararas nu geus koleas. Ting arulang ngagupayan seja nembrakeun angkuhan yen wanci geus sareupna. Lemah paranti tekalis lantis beus kasendehan kalaip. Cari cangka sumambatna ngoleab kalebah karumasa muntangan curug angin tiis pilih genti jeung hiurna ngahudangkeun bulu punduk. Kapireng aya nu nyalukan. Leuleuy kede meh awor jeung sada sasatoan sareupna. Rei, ahwa kadadak roi. Culang cileung pano nyidik-nyidik nu rentang-rentang nyamperkeun. Aki, nu dicalukan ukur ngaliwat. Tonggoy leumpang bari curugna nunjuk ka sisi lembur. Penasaran. Teu karasa lumampah nu nutur ake habla. Leumpang asa peputran dirinya keneh. Sedengkeun nu dituturkeun teu kaudag. Nepi ka lobah pengkolan nimu warung. Koloyong muru warung. Dadang kamu teh. Terojol dedegan lalaki. Pendek leutik di sasarung. Horeng teh diding sobat tilu leutik. Najan geus pada umuran teu mata kalinglap. Heueuh dek. Gaya basa naon tateh kumaha kamu? Tembal teh bari gek diuk yang hadapan diding. Sarerea eung. Gap sasalaman gabrug ngarangkul. Sorangan da ukur meakeun kapanasan. Gek dariuk deui. Sor cikopi pait jeung beuleum sampe. Geus apaleun diding mah pangersep teh kawan tu wawuh ti leutik. Aya kapanasan naon atuh? Cik udud kota teh kaluarkeun. Teu talangke udud kalandapna diasongkeun kanu geus dinamprak. Tuluy diudud bangun nu nikmat. Ari eta bungkusan naon? Didik nunjuk kana bungkusan nu eusina bako kalandap ake habla. Bako keur aki habla. Cekeneh amprok dihareup. Tapi dicalokan teh teu nolih. Malah nontoyot teu kaudag. Nya kaburu dicalokan ku ilaing. Cekeng handeueul. Astagfirullahalazim. Aki habla tadi bada asar maot. Malah ayeuna oge keur direriung keneh. Sabab Ramona rekep teu bisa disidakepkeun. Mireng warta kitu ulang mikir ngawencik deui lalampahan tadi. Innalillahi, nu bener sateh. Sidik tadi nuturkeun ake habla. Teu percaya. Geus ayeuna mah urang ka imahna. Sugan ayeuna mah geus bisa disedekapkeun deui. Mana? Bapak rek ka imah aki habla jeung Dadang. Nya syok. Tembal pamajikanana ti jero. Gedig laleumpang muru ka imah aki habla. Bener we, ngagarimbung nu taziah meh pinuh kaluar imah. Nu ti ngaliuk ka anu anyar datang. Saha eta? Dadang, putrana almarhum Paku Meharja nu ti kota. Pating kecewis melong ka kuring. Sanggeus muluk salam, sup ka jero nempo layon. Teu salah, ramo rekep teu bisa disidakepkeun. Ieu meureunan, pikir teh. Gap, ramo nu rekep teh dicagap. Dak dumadak ramo nu rekep teh lulus tur bisa muka. Leungeun jiga kastrum kumalater.
Lang dumadakan tetempuan poek. Bray, cahaya gumawang muru kabeh ditueun uung awang. Alhamdulillah, ku aa dadang mah bisa sabi hari deui. Meh kabeh nyarita kitu. Sanggeus kitu, layon di Pulasara harita keneh dikurebkeun. Duka isuk teuing pageto mega bayah mungkas ngemplakna. Sukma indit amit tinggalkeun ramena dunya. Nungtun nuyun waktu nu muter nuduhkeun ka kuburan. Isukna kuring pamit balik deui ka kota. Rumasa yen hirup mibandahak jeung kewajiban ngajadi tangtungan wujud makhluk kersaning Gusti. Pikeun ngahontal naon anu jadi udagan tangtuna keuna ku aturan hirup anu sanyana. Nu geus kalarung sina nangtun ka lebah gempurna paneda ngamparkeun luhungna pangharapan. Najan loba nu mikaresep teu saeutik oge anu mika geuleuh mika ngewa. Napi ka aya nu ngalandih kuring ku lalandian Aki Comot. Teuing naon maksudna jeung tujuanana. Ngan ulah we dihartikeun tukang nyomot hate awewe nu salila ieu ditempuhkeun ka diri kuring. Cag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok Aki Comot. Hatur nuhun ka Kang Bangbang anu parantos maparin kepecantenan ka Kang Has kangge ngajomantarakeun ieu carios dina Wanda Sora. Hatur nuhun kana perhatosan sadayana. Kalayan dipungkas wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.